Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'ani syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li ibadihil harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad fahuwa nabiyul mustafa wal habibul mujtaba wal hadi minadh dhalal alladzi tahharahu Allahu zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal wa ala alihi wa sahbihi bil guduwi wal asal. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Langkung tipayun nugu simkuring dimuliakeun para alimil ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus para kasepuhan, pimpinan pondok pesantren kaleresan, hadir di tengah-tengah urang salarea, muassis Mahad Aspia, oge kersana AA, pamudah-mudahan mantena sing dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala keberkahan dina rizkina, dina yuswana, oge dina ilmuna, langkung-langkung murang kalina sing janten murang kalih anu soleh solehah. Amin ya robbal. Oge teh hilap wabil khusus salam hormat simkuring ngakersana mubalig anu nembe pisan maparinan tausiah pikeun urang salarea. Beliau senior abdi kuliah mawa emer ngan gara-gara MR eta urang di sidang atuh da teu kira-kira ieu mah Kang budating dari kampung nah nya ai di kampung na mah emang bapak-bapak rek nyarekan kawing, mun nyarekan kawing sarua jeung nyarekan nu tadi ari abdi teh pan ini kitunya ka kobong ai pas di kobong teh kieu bahasana teh ECT aya kulah gigireun kobong di Taluk Agung ning ti kaina ge aya keneh. Ari geus kitu teh terus kumaha teh Kang lain cenah urang ngaliwat peuting-peuting yeuh jadi sono teh terus naon deungeunna lauk ieu mung cuman teh ieu mah kulahna ajang santri nu ngeusianana ge abdi bada percaya da eta senior abdi pikiran teh cenah ari geus kitu teh ujang nu ngalak abdi mah rek nyediakeun suluh durukan di sisi Cibuni nya uing teh percaya we pedah manehanana senior na nu kadua ngaku ngeusi laukna nya turun uing teh kana empang ai geus turun kana empang manehanana mah teh ngadurukan ting naon da teu papanggih deui ti ka isuk teh da urang mah pas begitu turun dina empang teh meunang aya batre di sidang gara-gara lauk makana bieu teh aya bungahna bunga sanes bunga-bunga takabur namung emut waktu sarita nyarios teh kieu keur ngobrol-ngobrol kitu nya kan unggal taparukan teh tara bener kecuali pas terakhiran harita memang teu bisa da teu wani da teu baledogan atuh da pas keur taparukan diomongan kawas kieu cek batur cek nu baradag dasar cenah si tulak jadi jelema nu ngaji ayeuna teh ieu teh mantan tulak unggul aing ngaran tulak tingkah harti ting teu tulak pangganyal lamun rek init-initan dituna meureunna ditanungan kobong ari giliran rek ngaji eueuh teu dipake tah
Tapi alhamdulillah simkuring tiasa kadieu tiasa ameng sareng mantena makana dia ge ngaji moal lila teh nya nyaho lauk geus nungguan di imahna. Iyalah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, nu simkuring dipeh hormat jajaran aparatur pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa anu parantos maparinan pikeun urang salarea sambutan anu kalintang kahartosna. Pamugya mantena sing janten pemimpin anu aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, urang salarea ayeuna kempel dina raraga dina acara walimatul naon teh ya teh kawinan atawa hitan rarasaan abdi nu hajatna teh ngomongna teh hitan. Begitu datang loba balon biasana kawinan naon teh hitannya hitan. Aya salah sawios ayat tercantum dina salah sawios surat dina Al-Qur'an nu jelas selain surat Al-Maidah nya nerangkeun karena memang hiji-hijina ayat anu nerangkeun pertama ngabahas seputar hitan. Wa idzibtala Ibrahima Rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Lamun dimaknaan zaman dikobong wa idzibtalalan ing dalem nalikane nguji Ibrahima ing Kangjeng Nabi Ibrahim sopo Rabbuhu pangeran Ibrahim bikalimatin ay bibalia anu pihartoseunana kieu atuh Allah Subhanahu wa taala masihan ujian kasaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim kumargi syariat hitan dimulai bukan hanya saja dari zaman Kangjeng Nabi Muhammad tapi tos tibeh dituna nyaeta ti zaman Kangjeng Nabi Ibrahim. Sate acan ngabahas hitan naha sih setiap ngabahas syariat umat Islam umatna Kangjeng Nabi Muhammad kunaon anu jadi puncer kunaon anu jadi bahan landasan ngan Nabi Ibrahim we. Sadar tuh Pak bahwa setiap syariat agama Islam mayoritas eta pasti sangkut pautna sinareng Kangjeng Nabi Ibrahim. Bisi teu percaya Bapak lamun nujuna tepan baca tahiyat geuning aya lapad kawas kieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kam wala sayyidina Ibrahim Muhammad heula. Nah ulangi deui Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shollaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina tuhnya aya Ibrahimannya ancana merunan da nabi teh loba nabi dan rasul yang wajib diketahui jumlahna sabaraha hiji mang 25. Nah hanya make kudu Ibrahim torojole pemuda banyu resmi hanya bosan Ibrahim wae teu gaul cenah kuno gantilah anu kira-kira beunghar Nabi Sulaiman. Jadi kama shollaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman sah moal salatna kenging teu ulah diganti Ibrahim we taman. Ini kakuburan mun aya nu maot biasana sok dibacakeun tal aya Ibrahiman teh aya Ibrahiman geura kali-kali mah bae ngalayat teh tika beres nya minimal atuh lamun teu kaalaman ngalayat dugi kaberes mungkin ge bakal berapa dilayan geura dangukeun dina kuburan teh Ibrahim geura aya Ibrahiman nya pertanyaan pikeun urang salarea naha jeung kunaon dan kenapa. Jangan lupa like comment and subscribe ya YouTuber lain saya bayar sekali kunaon make kudu sangkut pautna jeung Kangjeng Nabi Ibrahim wae padahal Nabi dan Rasul teh nu wajib dikanyahokeun jumlahna 20 kunaon
Nyaho henteu. Henteu. Jawab dong. Wani piro? Cicing Kang balik kurang bakal ka imah nu tadi. Deui lah. Cicing. Kunaon make kudu Ibrahim jeung Ibrahim deui pan nabi nu sanesna loba. Lain cenah pan lamun hayang jago kuat di kadek mah lain cenah kudu hadiah Fatihana ge ka Kangjeng Nabi naon? Nabi Daud lamun kana perbusian. Pan Nabi Daud mah jaduk, sakali ngomong sakali bersin, diriwayatkeun lamun aya manuk dina luhur tangkal Kangjeng Nabi Daud keur dihanap, heg batuk maka manuk bakal murag bae harita keneh. Ai urang kitu boro-boro ngawak-wak neang eta nyarekan budak santri bela anti ka plel panon bolotot da teu didenge nya aduh kurang ka Nabi Daud na sigana Nabi Daud mah nyariosna tarik ngomong di Indonesia cek bahasa ayeuna da can aya harita mah Indonesia bisi geuninganan cenah lapan Indonesia na Qur'ana bisi kitu ngomong di Indonesia kadenge di Amerika eta Kangjeng Nabi ayeuna ge bisa modal kuota HP eta teh pan inspirasi ti dinya tapi urang naha meuli HP ti orang Cina padahal anu mimiti boga suara jarak jauh teh Kangjeng Nabi Daud milik Islam lain eta Islam sana aya anu nyieun HP-na lainnya kapaok dah heueuh geuninganan urang marek di pasantren di sakola sok aya tulisan kawas kieu an-nadhofatu minal kebersihan sebagian daripada tapi ibu kota terkotor sedunia ayana di Jakarta Indonesia deui omong mayoritas Islam hanya balikan deui we lah ka Ibrahim deui naon tadi teh kudu Ibrahim atuh Pak atuh nabi nu lainna we tak diriwayatkan saur ahli sejarah kenapa agama Islam berpajuan syariatnya Kangjeng Nabi Muhammad kembalinya kepada Nabi Ibrahim jawabanna hiji lamun urang baca sejarah aya lapad Abul Hadar Wasaqafi naon hartina bapa peradaban dunia bapa peradaban dunia itu aya dina dirina Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan ajaran Nabi Ibrahim secara ajaranana teh henteu heuras teuing henteu berat teuing la hampangan wala beratan la ekstriman wala liberal hampang teuing henteu keras teuing henteu aya di garis tengah poros tengah ieu ajaran Kangjeng Nabi Ibrahim Bapak peradaban dunia mulai aya Indonesia, aya Asia, Afrika, Eropa itu bermula terjadi di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim. Di situ percanten wios sejarah heula sekedap. Sateacan babitan wios moal Bali. Moal disebutkeun ajengan kasarung. Kan omong bab kawin bab nikah hitan, beukeun rangkeun bab hitan. Omong bab hitan rangkeun bab nikah mu balik kasarung. Bisa gitu jadilah gerak Kangjeng Nabi Ibrahim ngagaduhan sabara istri bapak apa tuh astagfirullahaladzim aya Ronaldo enak di Juventus nomor sabaraha salapan apalnya gitu. Nabi Ibrahim ngagaduhan dua istri ulah ngamek bu ngomong-ngomong dua istri teh lain rek kadinya ngebahas nage sejarah awal aya Afrika jeung Asia jeung Eropa Kangjeng Nabi Ibrahim teh boga istri dua hiji Siti Hajar kadua Siti Saroh dibaca suroh geuninganna aya dibaca Sarah kumaha meureun da kitu tulisanna masin rohnya rek Sarah suroh bibir sorangan we teu kumaha Siti Hajar ngagaduhan hiji putra namina Kangjeng Nabi Ismail ti Kangjeng Nabi Ismail ieu ngagaduhan keturunanana Timur Tengah jadi Arab Saudi terus Iran Irak termasuk ke Indonesia eta dari jalur Kangjeng Nabi Ismail
Ti istri anu kadua namina Siti Sarah nya. Siti Sarah ngakti Siti Sarah ngagaduhan murang kali nyaeta Kangjeng Nabi Ishak. Isa jauh-jauh hining cucu atuh tong halangan bisa salah. Kangjeng Nabi Ishak, Kangjeng Nabi Ishak ieu ngagaduhan dua murang kali tilu nyawa kira. Hiji Kangjeng Nabi Yakub, kadua Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Yakub ieu ngagaduhan keturunan disebut Bani Israel. Nu ayeuna kerame jeung Palestina. Ti Kangjeng Nabi ngagaduhan murang kali keturunanana terjadina ayana di benua Eropa. Ulangi deui, ti Kangjeng Nabi Ismail mah jadi benua Timur Tengah Asia, lamun ti Kangjeng Nabi Yakub mah jadi Bani Israil, lamun ti Kangjeng Nabi eta mah benua Eropa. Jadi Amerika jeung eta bagianana. Makana dugi ka detik ayeuna kunaon Arab Saudi teu bisa deket jeung Israel, tapi Amerika bisa deket jeung Israel. Jawabanna di dinya. Naon jawabanana? Sabapa beda inung. Makana lamun rek nyanung urusan mah urusan terakhir. Geuraso lamun nyanung keur aya kolotna anak pateterean rapih tingali incuna bakal pasea. Iya nu terjadi kunaon ari Amerika jeung Israel bisa deket padahal jarakna jauh. Arab Saudi anu jarakna deket jeung Israel nah teu bisa deket jauh. Jawabanana hiji, bapakna sarua Kangjeng Nabi Ibrahim tapi tina ibu yang berbeda. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu deh. Nya like dipotong geuna. Tuh kamana teh sejarah dinyanya. Hiji jawabanana ku sebab Abul Hador Wasakopi bapak peradaban dunia ternyata dimulai di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim. Wajar teu lamun syariat Kangjeng Nabi Muhammad berpacuna urang salarea kiblatna titah ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Wajar teu? Wajar. Nu kadua, Bani Israel memang zaman baheula hiji bani anu panghebat-hebatna baheula. Kan kitu jalema mah teu kaop dikocok ku batur irungna ngapung. Nya. Teu kaop dikocok batur irungna bareng atuh. Ieu geus diberedaan cenah dia. Mangga tuh mangun nyoyong ngawadul kan dua kali nya. Atuh da encannya. Atuh da lamun amang atos berarti pas abdi ka dieu daang teh urut amang. Makanya kudu ulang kayak nutolab mah terakhir. Ku mana ya di BT? Ketika sejarah ketika dinyanya. Bani Israel dulu adalah bani yang hebat. Nabi-nabi terdahulu mayoritas itu dari keturunan Bani Israel. Hiji-hijina nabi di benua Amerika namina Kangjeng Nabi Ayub. Nabi Ayub. Jadi lamun aya pertanyaan akang, ada berapakah nabi yang dilahirkan dari benua Eropa? Hitungan saukur hiji nyaeta Kangjeng Nabi Ayub. Kitu pun Nabi Ayub dipulung mantu ku Bani Israel. Akhirna ngaran-ngaran dipulung mantunya dibawa ke Bani Israel. Wajar Amerika kacau tiba heula tika ayeuna sebab naon begitu keturunanana aya nu jadi nabi geninganan henteu mukim di dinya. Makana percaya Kang Dinar di dieu bakal betah seumur-umur. Engke kacauna di akhir bisi kawas kitu Kang geus di dieu nya. Tadi ge wah cenah hayu urang ngaliwat boga beas teh kuing teh. Nya boga anu fitrah mun oh nya. Bebeunangan. Naon cenah meureun jang make kudu apal kana sejarah bener henteu. Alhamdulillah Kang Dinar abdi kenging nikmati Allah Subhanahu wa taala. Abdi janten 100 mubalig yang diutus ke luar negeri ke 4 negara.
untuk ceramah diplomasi karena Islam sekarang sedang rawan perpecahan. Hanya satu negara anu mayoritas orang Islam tapi teu acan wani tumpah darah antar Islam nyaeta ngan saukur Indonesia. Akhirnya bangsa Yaman ayeuna tos mulai perang sinareng Arab Saudi, bahkan abdi waktu kamari ngalaksanakeun umroh teh terjadi pengeboban di Jeddah. Nya ari haji lila keneh mang daftar teh hari geus kumaha tuh hajinya nabung, umrohnya ini umroh ini haji ge nabungan kacek aya bahasa kamari mah kalau dipotong dengan umroh nanti jadwal hajinya diundur lagi 1 tahun. Nya kira ini nah tuh nya pikir-pikir kieu mah hayu diundur jeung diundur ngan saukur Indonesia nah akhirnya kedutaan besar luar negeri meminta ke Indonesia untuk menurunkan para ilmuwan. Ceritana para ilmuwan tik ilmuwan naon aing ilmu tulak meureun aina kemarin tes ting lolos ting moal abdi oge atuda abdi kan teu aya pengalaman ke luar negeri masantren di luar negeri teu kantos. Mayoritas yang ikut tes adalah lulusan Al Azhar ya, lulusan Kairo, lulusan Libya mayoritas. Nah, abdi gitu eta nu diambil ngan saukur 100 siki. Abdi usia paling muda, batas minimal yang bisa daftar itu usia 26. Abdi 20 genep kayaknya. 20 genep ke 27 untuk diberangkatkan bulan Juni Juli ayeuna. Tapi teuing nya soalna corona kene, korupsi rombongan nasional. Corona kene ayeuna teh. Karena ulah nanyakeun ka mana duit, korupsi rombongan nasional lah eta lah pokona naon. Suruh berangkat ceramahna abdi kabagian di 4 negara. Pertama di Mesir selama 2 bulan, setelah itu ke Sudan ke Incheon China, kemudian ke daerah Kanada nu terakhir. Nu abdi teu ngerti di Kanada aya naon gitu. Soalnya naon di Kanada itu mayoritasnya bukan Islam. Ngan kacek kamarina berita geuning di Kanada loba jalema asup Islam kamari ngan dipikir-pikir ditinggalin na internet tuh Kanada mah garulisnya garul nya atuh nu kitu nu dibayang-bayang bong mah moal jadi ini sok bapak abdi sering nanya pak kunaon teu init haji kunaon ya teh huruf di alam dunia teh singkala kumaha ge haji teh rukun Islam na teh sieun dina pesawat jang atuh moal init-init naon eta teh aya pramugari engke ge tenang ditungguan di ditunana oge. Nah, rata-rata Bani Israel anu terjadi na nabi pengangkatan nabi teh ti Bani Israel banget kuloba na eta nabi ti Bani Israel dugi ka loba nabi nu dipencit ya diurang oge loba teuing ulama akhirna loba ulama nu diteuneun ayeuna teh loba teuing meureun mah teh kitu ge nya lamun kiblatna ka Bani Israelnya sekali loba ting nabi dipencit nage lain ulama di penjara nabi dipencit nage urang mah tuh aya kos kitu naudzubillah min daliknya ulah sampai terjadi hiji-hiji na nabi anu ti benua Eropa mangan saukur Kangjeng Nabi Ayub wungkul. Makana wajar begitu Kangjeng Nabi Muhammad lahir diangkat menjadi nabi dan rasul. Bani Israel pangheulana bahkan dina Al-Qur'an digubah gabik. Surat Al-Baqarah lolobana ngabahas seputar Bani tadarusan teu wah. Ih aing curiga rarepeh kabeh. Heh tadarusan. Hah? Kunaon? Teu bisa maca. Ih indahna Al-Qur'an mah Pak tong boroning nu maca anu mawa kuliah mawa we atuh we tadarus ka masjid manehanana mawa Qur'an geus nyageun ini deui we meunang pahala atuh cenah mawa Qur'an kumaha sok digosip ku batur nya kana anu aneh-aneh teh sok digosip teh geuning atuh kuliah nempo nya dilongokan bisi leungit tulisan Qur'ana dilongokan. Jangan merenang, mang, emang bisanya maca Quran, make kudu mukaan Quran. Lain rek maca wing rek ngalongok. Tulisanana bisi leungit. Ningali oge eta meunang pahala. Ngan ari tadalusan masuk giliran pan nya. Nah, pas giliran manehanana biasa abdi mah hoyong ka zaman gitu. Jadi unggal tanggal hiji ti tanggal 30 puasa teh hayu hayang ka zaman. Nya mah teu balul macana. Atuh kembali nu penting mah budak-budak we atung kenya
lebetkeun ke pesantren. Awalna riwayat hitan itu terjadi di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim sendiri anu dihitan pada usia 80 tahun. Aki-aki lah. Jangkungna Kangjeng Nabi Ibrahim saur ahli riwayat 12 meter. Jalema 12 meter nu diteuk-teuk sabaraha. Nu diteuk-teuk kolorna ge sakumaha. 12 ari bapak kan paling tinggi 160 urang. Indonesia mah mentok 185 we tos jarang 160 165. Kalau Amerika itu rata-rata 2,2 eta tos kajangkungan 2 meter paling we. Ieu 12 meter. Kabayang tuh. Lamun keur atahiyat. Tang jero-jero teh bayang nu kitu batur sok kayang sori geuninganan. Aya batur lewat, salakina genut, amajikana begang lain kumahanya. Ya naon hubunganna mikir-mikir nu kitu? Bararugu. Usiana 80 tahun, jangkungna 12 meter. Naon neuk-teukna nu digunakeun waktu harita apakah ku laser lain? Bil qadumi aya nu nyebutkeun ku patik. Aya nu nyebutkeun ku kampak. Sang bodo teuing rek peut erek patik erek kampak ngan kabayang lamun nu diteuk-teukna usiana 80 tahun jalmana jangkungna 12 meter kumaha paneuk-teukna sagede kumaha. Ku sieun sawe nya kunaanya. Sieun sawe meureun can aya harita mah. Lamun zaman harita aya sieun sawe meuli solar ka mana? Terus deui meuli oli urutna ka mana? Tah ayeuna urang salarea dikempelkeun dina ieu majelis nyaeta tujuanana tasyakur oge nyuhunkeun dorong doa ieu murangkalih sing soleh. Karena lamun ditingali dina riwayat geuninganan para nabi terdahulu anu paling seunghah ujian teh ujian soal anak. Sampai-sampai Kangjeng Nabi Nuh aya dina riwayatna hiji nabi anu hanyakal jadi nabi. Makanya kudu hanyakal gara-gara anakna Kangjeng Nabi Nuh ngagaduhan murangkalih namina saha? Kanan. Henteu tiasa lebet ka surga. Teu tiasa sasarengan sinareng Kangjeng Nabi Ibrahim. Rata-rata para nabi lamun diuji dina kesabaran soal harta kuat. Dina ujian penyakit kuat, tapi giliran dina soal ujian anak ieu loba anu talu. Makana wajar lamun bapak maos doana para nabi kapungkur pasti aya tungtungnana teh wa min dzurriyyati, keturunan-keturunan pasti sok doana para nabi di akhirna pasti aya lapad dzurriyyah. Lamun teu dzurriyyah lapadna ahli, pokona mah keluarga. Torojol urang banyu resmi ngadoakeun anakmu. Wah, urang teh nabi lain da puge nabi terakhir mah Kanjeng Nabi Muhammad ngadoakeun anakmu. Nya. Kira-kira soleh moal anak. Makana doakeun ieu murangkali sing janten murangkali soleh. Amin. Oge nu hadir ieu sadayana di majelis sing janten jalmi anu bahagia di dunia sinareng akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak hayang bahagia teh? Geus bosan balangsa? Hayang geus bosan balangsa? Akang hayang bahagia? Ku abdi di pasihan koncina. Kan urang mah tolak ukur bahagia teh kadang-kadang cek urang mah bahagia teh ditingali tina hartanya. Lah riutnya nung mah boro-boro. Aing ge cerai puhkeun. Banyak nu. Kunci kebahagiaan pamita lepat dina kitab Ta'limul Muta'alim jumlah natengan saukur aya 4. Karena mudah-mudahan orang salarea sing termasuk tina salah saji golongan ieu amin ya robbal alamin. Rek didangukeun mah. Tapi ieu hadisna ge hadis geus biasa. Kan biasana geuninganan cenah hadisna ge geus nyaho dina mingguan ge loba. Itu kumaha tuh, Mang? Kumaha tuh? Udah kitab taklim teh dicetakan tahun 2002 abdi mulai ngaos tika cetakan 2022 ayeuna di geuning lapadna teh sakitu-kitu keneh teu dirobah deui. Nah kumaha tuh
Bapak tos ngaos kan talimna. Mun abdi nerangkeun talim pasti geus nyaho. Hah, kumaha? Kembae. Baelah ada tengilu mayarnya. Tengilu mayar, tengilu patungannya. Henteu ieu hajatna teu patungan pan. Heeh, makana bapak mangilu patungan da beuteung, urang ngawak-wak. Ya, kunci kebahagiaan teh jumlahna aya 4. Dina kitab Ta'limul Muta'alim bami telepat kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Apal teu? Tuturkeun sok. Kun atuh hai barang daang. Hiji liman, nu kadua muta'ah. Ari bapak sok mingguan. Ngobong aja ngopi, barang barehan tuh kawing. Kunci kebahagiaan jumlahna aya 4. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunu khamisan. Nu kahiji lamun urang hayang bagya di dunia jeung akhiratna aliman. Naon alim teh? Ngarti lain pinter. Punten. Kosakata bahasa Arab nalika dilobah arti ditranslate. Nyaho ditranslate teu Pak? Nyaho deui wae. Ditranslate kieu atuh si ibu geuningan sok mawat ipung dicayan. Disiksikan engkol, jeung wortel digoreng jadi departemen kadaangan manyaho. Ditranslate di alih arti diterjemahkeun atuh. Kosakata bahasa Arab nalika dialih artikeun ngagunakeun bahasa urang lolobana teu keuna. Makana aliman di dieu hartina lain pinter tapi beda pinter jeung arti beda. Kalau pinter itu produk akal, kalau ngarti produk hati. Makana dina Al-Quran pembahasan seputar ilmu pasti aya lapad hikmah. Ilmu itu adalah pengetahuan akal kita, sedangkan hikmah adalah ngarti ilmu anu sesuai sinareng tindak lampah urang. Itu namina hikmah. Ari saukur nyaho mah ngaranna ilmu, tapi lamun jeung prak dilaksanakeun ilmu pengetahuan sesuai sinareng tindak lampah namina hikmah. Lain ahli hikim ngajampe lain hikmah. Kanggo ngabedakeun abdi kantos ngariset teu nyaho deui riset teukeun bae lah teu nyaho mah dengekeun we lah bari barang daang gaynya. Tu dalila kudu nerjemahkeun deui. Ngagokan deui. Oh, ka mana di urang ngomong di pajarkeun mau balik kasih mah. Tuh ka mana bieu? Ngariset budak santri kan di abdi rata-rata murang kalina bari sarakolana di luar ya, sarakola di luar ditingali ku abdi nilaina rapotna matematika na nilaina 8, ilmu fikihna 8, ilmu akhlakna 8, giliran poe minggu salat subuh jam 8. Pinter teu budak nu nilaina 8 tapi naha salat subuh jam ngarti teu eta budak. Berarti ngarti jeung pinter beda teu? Beda. Makana wajar jeung munasabah ku sebab lolobana bahasa Arab nalika ditranslate kembali teu nyaho oge hartina. Heeh, da teu nyaho lain tadi ge. Teu nyaho. Lolobana teu keuna wajar jeung munasabah madzhabul arba'ah. 4 imam besar ngaharamkeun salat ngagunakeun bahasa masing-masing. Jadi salat teu kenging ngagunakeun bahasa masing-masing. Bapak di dieu salat masih bahasa Arab. Bahasa Arab bisungus ganti sunah teu kenging. Da kaciptarieutna lamun salat ngagunakeun bahasa masing-masing sok luhung di dieu banyu resmi orang Sunda kabehnya orang Sundanya. Can aya nu jadi gibas, can aya nu jadi onta, lahir di Arab tuh bisa bahasa Arab, lahir di Sunda ngabangusna Indonesia dina Facebook. Oh aku lagi ngaji sama acara hitanan,
WK statuskeun. Heeh. Oh, bangus nu kitu ngalebokan genyer ge jeung kangkung. Ayo. Dengekeun tah maneh milenial lain kolonial ngaranna teh. Kolonel. Oh eta pokona nama. Salat lamun di dia leuheung orang Sunda kabeh, tapi tingali lamun salat urang di Istiqlal atawa nu deukeut we lah di Cianjur, di Masjid Agung Cianjur pan ayeuna di Cianjur teh loba wisatawan nu datang. Ku sebab di dinya teh aya naon? Teu nyaho Pak. Pernah masjid gaya di mana-mana ge gaya. Aya alun-alun. Aya alun-alun. Alun-aluna terkenal sa-Asia nyaho teu. Teu nyaho deui wae. Ieu urang Cianjur keneh. KTP-na Cianjur keneh. Nah teu nyaho atuh baturna viral ka Asia ka itu ieu mun teu nyaho alun-aluna terkenal. Kadi itu isukan mah rombongan kana koldolak ngadon di foto ka masjidna sok dikunci masjidna namanya eta. Ngapan misi aya urang banyu resmi nyokot son, nyokot senal kana dikunci. Eta nama. Eta kacipta salat urang di Istiqlal kan meureunnan makmumna beda-beda tingali imamna orang Betawi da orang Jakarta ngagunakeun bahasa Betawi begitu takbir lain Allahu Akbar. Allah gede banget. Nah, lamun orang Arab Allahu Akbar. Orang Inggrisnya bahasa Inggris begitu takbir lain Allahu Akbar. God is the greatest. Nah, bisalah Inggris aing rek keluar negeri gedeng deui ge bulan hareup ge. Lamun orang Jawa kan bahasana teh luwes gitunya. Jadi begitu takbir teh Allah gede sangat. Anu paling lucu mah orang Madura. Kan Madura mah maaf lain ngayunakeun bahasana kan krepak-krepek teh gini. Teh sete teh ieu aya nu pernah jaro ka itu ke Madura. Kan ngomongna kawas kitu begitu takbir lain Allahu Akbar. Allah maha hajir teh ieu. Salatna kumaha? Salat meunang ngagunakeun bahasa masing-masing punten. Kemarin ada aliran baru yang masuk bahwa mengatakan salat nu penting husu keun bae ngagunakeun bahasa masing-masing. Begitu diteliti eta jalmina pernah ngaos di mana, anjeunna teu pernah ngaos ngan anjeunna mantan juara tinju nasional sebelum Chris John aslina ti Kota Malang. Dipikir kieu ajengan wae nu masantren mang puluh-puluh tahun nyetuskeun hukum teh hiji ge hese komo deui urut tukang tinjunya wajar hukum agama ge ditinjuan we hayu nu penting mah husu ngagunakeun bahasa masing-masing kade ulah diganti kitu we bahasa Arab. Hiji aliman kudu jadi jalma ngarti. Memang suatu kebanggaan khususnya negeri kita Indonesia teu aya para ilmuwan nu ilmuna sampai kancah internasional kecuali para ulamana. Sok bilih teh percanten sejarah sakedik teu sawios Pak. Siapa tahu jadi motivasi pikeun urang sadayana biar jadi kebanggaan pikeun urang sadayana bahwa kiai Indonesia itu menjadi kebanggaan negara lain. Bilih teh percanten sok urang buktikeun. Ai penemu lampu namina saha? Albert Einstein itu orang Indonesia sanes. Indonesia sanes. Kemudian bapak kedokteran dunia namanya adalah Ibnu Sina. Beliau 12 tahun tos hafal Al-Qur'an. Lamun di dunia kedokteran disebutna Avicenna. Beliau orang Islam tapi bukan orang Indonesia deui wae nya lain orang Indonesia. Penemu HP eta orang mana? Indonesia lain. Sanes. Di Indonesia nu bisa dibanggakeun ngan saukur para ulama na zaman kapungkur aya nu terkenal saha namina Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Beliau ti Padang. Orang Indonesia. Ilmuna koncara sampai di luar negeri. Kemudian aya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ti Banten. Aya Syekh Khalil Al-Bangkalani, beliau ti Madura. Eta sadayana ulama-ulama asli produk Indonesia nu ilmuna sampai kancah internasional. Ngan kaceng maaf akhir-akhir ini kemarin-kemarin ulama di Indonesia teh diurus. Nu diurus teh main bolana, badmintona,
badminton kucuran dana sekian miliar, main bola mulai di usia 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 19 tahun, U23 sampai timnas senior, kucuran dana triliunan nya. Terus tuh anu padahal ngan saukur ngejar cita-cita hayang juara Piala Dunia, dipikir-pikir tong beroning Indonesia, tim nasional Indonesia di Piala Dunia cacakaning di Asia ge jeung Malaysia ngan nyaduh we hayu. Bener tuh. Tapi para ulama pesantren anu jelas-jelas menelorkan, para ilmuwan anu sampai kancah internasional kunaon diantep. Akhirna anu geus puguh nelorkeun jalmi-jalmi ilmuwan diantep lila-lila di Indonesia ulama nu terkenal sampai luar negeri. Maaf, ayeuna saha ayeuna anu sampai didengar di luar itu mah terkenalnya keluar. Ini yang fatwanya didengar di luar negeri siapa dari Indonesia sekarang? Ada enggak? Sudah enggak ada, Pak. Nyarek kumaha aya ajengan ngabangun pesantren ge kudu motekar. Geura sok ajengan loba hutang geura di bangunannya. Nya wari geus di mana tuh? Dok kudu ngurus surat itu, surat ieu kan riweuh. Nungtungna teh nganyu ke jeung nganyu. Aya bangunan angeus nyo pasea ajengan teh jeung pamajikanana. Balikan deui ya. Di Indonesia menjadi suatu kebanggaan para ilmuwan sampai kancah internasional. Makanya mudah-mudahan pondok pesantren di urang salarea sing tiasa ngabangkitkeun deui mengharumkeun warga negara Indonesia seperti para ulama sekapungkur. Amin ya robbal alamin. Khususna pemuda-pemudi anu aya di kampung Banyuresminya, mudah-mudahan sing janten para pemuda anu soleh solehah, ulama ul amilin as-solihin ar-rasin al-wajilin al-mujtahidin. Amin ya robbal alamin. Hiji aliman ini 11:30 ngus aja ngus we nya entos ngus tong terus ayolah agok kedeung deui lah. Anu kaduana kunci kebahagiaan da sigana ngejar nu kahiji mah hese nya lamun nyaan ge bapak rek jadi kiai meureun ti baheula Pak. Yang geus kolot kieu keneh. Ududna naon eta ududna? Bako keneh nya. Makan namun rek jadi ajengan ge ti baheula sok aya bahasa teh kolot gini. Namun rek beunghar ge ti baheula. Mun jadi ajengan ge mun rek mah ti baheula. Nah. Hese atuh rek bahagia golongan kahiji mah tuh nya. Naon atuh? Golongan nu kadua naon muta'aliman. Naon muta'alim teh penuntut pencari ilmu agama. Boleh anak kita jadi dokter, boleh anak kita jadi insinyur, jadi notaris, mangga. Tapi didik heula dina masalah agamana. Hapunten negeri kita Indonesia kemarin kan yang sebelum di keluar negeri kan ya, anu lolos uji tiasa dayana pi orang diplomasi. Jadi tenang Pak Kuwu, kalau ingin tahu kenapa sih pengajian seresna lain kopit-kopiting diceritakeun tong Pak Fabri. Kieu tuh Pak. Abi apalah karena kan meureun abi anu bade diutusnya ngobrol kieu. Jadi kenapa pengajian di dalam musim corona make kudu dilarang? Salaresna sanes eta masalah. Sanes. Naon atuh? Kieu. Sekarang di Indonesia aliran keras sedang gencar. Biasana pengajian anu dibubarkeun mah ditinggali saha nu ngajina. Lamun kira-kira ti aliran keras di stop. Tapi lamun lain ti aliran keras itu dibiarkan tutup matakeun bae. Bener eta masalahna nama. Bisa yang nyaho. Aya lain aliran keras mata kamari menang surat oge ka luar negeri tuh di imah pasporna ge geus diurus. Aliran eta masalah nama lain ku kumpul-kumpul jalema teuing. Tapi siapa yang mengajina? Karena akhir-akhir kemarin geuninganan loba ajengan anu berceramah teu bisa ngaji. Ngan saukur memporak-porandakan NKRI Bungkul eta. Karena menurut sejarah komo deui Jawa Barat bisi hoyong terang garis merah itu ayana di Jawa Barat khususna Cianjur dan Sukabumi dina petana beureum aliran keras. Nya benar. Lain ngawadu kalau bisa ditanggung jawabkeun ngomongna. Pan ditinggalikeun petana ieu daerahna. Bukan orek pengajian mah prung we, tapi hebat Banyuresmi mah kepala desana usum kopit sambutan.
Di mana di Batur moal waranieu hebat ngan kacek pakuwu punten abdi kawiatan ku sepuh ku Kang Ustad Pelor meureun sok disebutna saur sepuh abdi kieu bejakeun ka lurahna lamun aya di dinya kira-kira di desa teu wani ngayakeun muludan eureun jadi lurahna ulang ngama ka urang eta mah SMS urang mah HP nah Bapak lamun menang SMS kasar ti Batur nu dicarekan HP na rek amek ka HP na atau ka jalma nu SMS na hah? Karena HP na dibabeutkeun atau ka jalma nu SMS na? Ka jalma nu SM? Tak urang masa ukur HP nyampekeun nungkul ulah ngabubak babik urang. Ngan ari ayeuna mah keur Covid ulah sarua jeung ngajurumuskeun mah. Geus cukup tadi ge sambutan zaman corona eta mun aya nu moto kasus panjang wa. Iyalah karunya nya kunaon atuh mah kudu titah sambutan karunya. Kemunyaan mah karunya lain usru-usru. Kembalikan deui muta'aliman negara kita al jahlu yantasir kebodohan tos intisar ulama na loba orang awam teu eleh loba sampai aya negeri seperti di negeri urang saeutik aya nu ngaku nabi saeutik aya nu ngaku malaikat terakhir kamari aya nu ngaku jadi Tuhan bala lamun nu ngaku nabi jeung ngaku malaikat ngaku Tuhan geus jelas gelo edana nu jadi masalahna begitu terakhir aya jalma nu ngaku nabi pengikutna tos 10.000 jalma bayangkeun lamun mah nu ngaku nabina dasa urang leung paehan ali teuing tapi ieu pengikutna jumlahna 10.000 apa rek dipaehan pelanggaran HAM kaituna yang dikuy bareng-bareng masa negara itu makana muta'alim didik murang kali urang supados ngerti dina bidang agama boleh anak kita jadi dokter jadi pejabat jadi insinyur jadi notaris mangga abdi pribadi ayeuna pekerjaan teh jadi presiden direktur Pertaso presiden direktur wa mbah heula aing sok mikir lamun aya papami jalema oh cenah itu direktur teh oh sok jalma teh daraek dicanung nih ya, pendilantik sumpah jabatan di notaris gagabah itu dilantik kawas kieu aya nu ngomong manya cenah kantun ka ngawurukan tapi gawe ku abdi dibalikeun kawas kieu nya lamun ajengan ulah bari gawe emang ajengan meunang ngadaangan duit santri sia jual ka santri mahal saeutik ge pi bangusun ka budakna ulah giliran teu ngawuruk diomongkeun geus pugupan meureunnan ajengan teh gablegeun pamajikan ajenganana geus biasa qanaah di imahna ari pamajikanana kan belum tentu mau kana nungtungna mah ajengan carere ka ituna teh urusanana nya teu keun bae antepkeun ajengan gagawe nya kunaon abdi pribadi janten presiden direktur lumayan presiden direktur keren Pertaso Cianjur kantornya di mana di Jebro itu aya gedung 2 tingkat dekat kantor NU aya gedung 2 tingkat warna pink abdi didinya biasa tingkat 2 lamun abdi ka ditu sekira sabulan sekali ngontrol pembayaran uang keluar masuk ratusan juta Pak begitu abdi dilantik ya 500 juta bahan teh tapi kan perusahaan baturin perusahaan urang masa ukur kita ngajalankeun kan mimiti abdi dilantik jadi direktur teh di Pasian Artos teh 500 juta dibawa geuning ku ajudan mengunahnya jeung di alam dunia ge berarti kieu lamun aya jelema asup ka surga amalna loba wajar begitu di surga teh hayang buah datang hayang bidadari datang wajar ngan kitu sote lamun amalna loba ari amalna saeutik mah balangsa we di surga teh cek Kangjeng Nabi loba jalema di surgana balangsa kaloloher we ngunah we di surga teh serba gratis begablek duit henteu keur di dunia ge umal amal tara kanu ngalakukeun kaalusan henteu resep ngalakukeun kaalusan ge tara kitu ka surga hayang jadi jalma bongar ayo muta'alim didik murang kali urang dina masalah agama kunaon sebab lamun urang ngagaduhan murang kali ngerti dina bidang ilmu agama terus paham di bab ilmu dunia maka waktu di dunia na bakal ngangkat ngaran sepuhna di akhirat na bakal nulungan sepuhna gitu atuh Pak
jadi sakolakeun mah santren mah kudu ulah sampai tinggalin eta mah sok bisi teu percanten Pak. Kadang-kadang nu diperhatikeun ku urang mungkin di dieu mah teu terjadi tapi kabeh kotaan tos terjadi. Anu diperhatikeun teh SD na SMP na SMA na budak rek salat tara salat budak bisa ngaji teu bisa ngaji nomor salawe sebab ngejar karena target S1 S2 S3 beres S3 jadi pejabat S4 sia di penjara. Kunaon ayeuna make kudu loba pejabat di penjara? Jawabanna hiji baheula teu mah santren bantuan atuh. Kunaon ayeuna loba pejabat make kudu di penjara sebab baheula teu pernah mah santren heula. Coba lamun mas santren heula mah nyahun mana hak jang maneh mana hak jang batur lain ieu mah nu maneh jang maneh nu batur ulah ku batur nu maneh kabeh nungtung muta'aliman didik murang kali urang dina masalah agama yang kace kapunten abdi lamun ning eta nganterkeun murang kali PAUD ngiring ka PAUD biasana budak leutik teh menang diajarkeun teh teh weleg di kieu abdi mah pas begitu nganterkeun budak-budak teh di sakola teh diajarkeun teh nih tita main sero mau kan salaki batur kitu le pelakor eta laguna potong bebek angsa di serong ke kanan tak budak leutik geus diajak serong-serongan wajar begitu badag rebutan salaki batur ge aya deui nu diajarkeun teh titah doraka anu jadi bapana eta nih pada hari Minggu kududuk kuturut ayah naik delman kududuk di muka tuh banget bapakna di diukan bari leuleut para deui patpet geus mah di diukan beungeutna geus kitu ditambah dipodolan bapakna makana muta'aliman didik murang kali urang dina masalah agama pan sok hayang ceuri geuningannya lamun urusan lebaran mah komo sok jalema teh carurik maca takbir teh Allahu Akbar Allah curik kabeh barudak ngorang padahal mah teu puasa cek ulama fikih ieu dengekeun meneh teh ngoe da moal ai kolot mah ieu cek ulama fikih lamun aya jalema tarik dina takbiran tapi teu puasa eta teh kawas jalema anu dicalana tapi anu disempak tapi teu dicalana kieu atuh ari nutupan aurat dicalana atawa di samping hukumna naon nutupan aurat naon hukumna wajib ari make sempak entong ngomong sunat tidak kan jeung Nabi disempak meunang we atuh mun sunat teh merek naon Kanjeng Nabi disempakna ayo ayeuna kieu ari Idul Fitri eta nya merayakeunna hukumna wajib sunat ari puasana berarti cocok teh cek para ulama lamun aya jelema tarik dina takbiranana tapi teu puasa eta teh kawas jelema disempak teu di calana kieu we atuh lamun ayeuna aya jelema bapak-bapak ka dieu ting-ting make baju koko gaya make sorban make kopea tingali hanapna sempak hungkul naon nu kitu jalma berarti lamun aya jelema tarik dina takbiranana tapi teu puasa disebut jalma cek urang dia lain cek uing lain cek uing entong ngambek ka urang mah HP tadi ge HP urang mah ulah nyarekan kana HP nu gagabah dipek-pek HP na ulah kadang-kadang geuning dina takbiranana hoyong suri pas dina ieu ngomong dina tahun baru beledug ge disunutan tarompet teh ulah ditiupan tarompet sok tara ulah nya kunaon mah kudu ulah petugas anu ditugas ku Allah niup tarompet teh saha malaikat Israfil eta malaikat Israfil bisi panasun wah sia cenah meureun balaga tarompet leutik ditiupan ieu nu aing ieu buadang kiamat wah betah keneh teh di alam dunia betah lamun betah keneh ulah dipanasan malaikat Israfilna bisi ditiup ayeuna kumaha coba rewa urusan makana muta'aliman didik murang kali urang dina masalah
agama pasantrenkeun di dieu pasantren aya barudak loba eta di Aspia bisi mung di dieu hayang jauh ka Aljazair ka ditu atuh ka Aljazair ka ditu itu ka dieu bapak merek naon pasantren ge riweuh di tangan di sini na incuna urang budakna pasantren kun pasantren bapak mah riweuh muta'aliman geus balikan deui tuh geus ajam deui ya bapak hajat mana bapak hajat itunya teruskan atau enggak kakak dinya tanya na gedamu iya mah lain hasil patungan lain muludan jeung rajabah 2 katilu lamun hese kene jadi muta'alimat dajang ari kudu masantren mah sesah aki mah geus boga incu kumaha atuh golongan katilu Pak tong sedih tenang surga teh pantokna loba asup ka mana we ulah babarengan jeung ajengan bisi antri ge bladi itulah engka gabah amal oge nuturkeun ka ajengan ya asup ka surga hayang dina pantok ajengan makanya di surga mah serba aya ngan kacek di surga teh pangawartosan nya anu haroyong ka surga ya di pasian bocoran di surga teh nu teu aya 3 siki semut nu kahiji di surga teh teu aya rumah sakit makanya bapak nu biasa tuak taek menyadap sok aya di nyadap aya mang lamun rek nyadap mang sok sapuasna mengpeng di alam dunia mungkin di surga ulah neangan katung hayang nyadap bisi ti kosewan labuh meureun patah tulang saha nu ngurut ka rumah sakit mawa ambulan saha supir ambulanan nya puaskeun kan bae teruskeun hiji eta nu kadua di surga teh eueuh WC umum bapak-bapak nu pagaweana hobina modal walwaduki rek dorat manga dolping manga dorat modal di darat meureunnan rek modal dina samping modal dina pingpingkeun bae guluh jong cenah keur daangnya salah sorangan keur ngaji barang hakana tuh atuh da iwing ti tangawak-wak dibere cai ieu ge geus sedotan kabeh saruy pinum batur ya Allah geus kitu titah tutup doa di ku MC-na nyaho biasana sok baralik ti heula ari kitu teh yuk ke can dibuka di amang mah bawa kuing jual di jalan teh ajengan beberangkas balik teuing balikan deui tong jauh teuing saben ngawur nu kadua WC umum wayahna bapak anu pagaweanana hobina modal wae wayahna samemeh maot keur sakarat ngomong modal heula puas-puaskeun heula puas-puaskeun soalna naon di mana-mana maut bisa asup ka surga engke da urang teh hayang asup ka surga kabehan ge engkin di ditu teh aya WC umum aya nu nyawat omong di surga teh cenah kadaangan serba aya leuwingeunna ti alam dunya ari kitu pan meureunna cenah ke dipiceuna ka mana di ditu mah teu jadi tai henteu di ditu mah jadi kesang anu aroma nana teh kawas leuwih seungit daripada minyak misik di ditu mah semakin loba daang semakin seungit di dunia loba daang loba modal nu katiluna di surga teh eueuh seuneu ieu kabar buruk pikeun urang salarea pecinta ruku pecinta rokok kabar sedih Pak kumaha urang ngarokok di ditu eta aya jalema ngimpi asup ka surga ku malaikat ditanya mang hayang naon hayang daang jeung daging hayam cling harita kene aya terus hayang naon deui hayang nginum nunguna cling terakhir hayang naon deui hayang jarum super winga cling aya harita geus kitu teh culas curut hai cek malaikat ieu jalema hari urang banyu resmi ini kakarep banget ieu siga kakarek ningali kadaangan ngeunah teh masuk ka surga teh sagala dipenta nah iya kaos bapak-bapak segala digayam tadinya mau di mana eueuh paling amek ge moal ngonang uing deui bodoh teuing rek ka luar negeri uing YouTuber pengikut orang terbanyak sabaraha urang pengikutna 15.000 subscribe jangan lupa like komen kana karunya ieu channelna channel balangsa keneh eta mah diedit we atuh mang diedit nu kitu nama 15.000 subscribe sabaraha per bulanana tong hayang nyaho bisa dikurangan di dieu itu dikurangan cekapena YouTube ajangan cenah meureun henteu eta jalema pas begitu ditaros deui ku malaikat hayang naon deui kieu cenah malaikat ieu teh pan jarum superna aya tapi korekna mana
cek malaikat ari maneh teh nyaho keterangan maneh sok mingguan tara pan dijelaskeun bahwa di surga teh eueuh seuneu. Nah, terus cenah ieu rokok kumaha atuh nya se jalan-jalan heula kana neraka ka ditu. Eta jalema banget ku hayang udud meuni banget kaluar ti surga asup kana neraka ngadon nyeuneutkeun udud. Nah banget di dunia ge kawas kitu ibu geura lamun si bapak yang udud hutang ka jeun teuing keur dikobong ge bebelaan operasi udud urang mah urut-urut kiai teh para ranyang geuningan ngatingali da aya kiai medit kiai medit mah sok tika tungtungna rokokna nanti. Ada sifat jalma sifat medit mah linjang ajengan linjang ama sifat jalma anu panjang kene geus eureun geuning sok diteangan nu kitu teh eta banget hayang ku udud da bapak ge sarua kajenting kenal pot motor pan kieu udud eta kana neraka heula box begitu ningali kana neraka kur disiksa dipedol ku malaikat penjaga neraka mang ulah lila teuing pan amang mah penduduk surga pan urang salarea pasti uninga bahwa jalma anu tos lebet ka surga moal mungkin asup kana neraka tapi jalma anu aya dina neraka berkesempatan asup ka surga. Ieu jalma penduduk surga ngadon kana neraka cek malaikat teu meunang maneh dina neraka jawabanna teh da urang mah kaditilin rek dihukum rek shopping urang mah rek nyeuneutkeun rokok malaikat banget eta jalma yang udud. Da bapak ge kawas kitu lain kan udud we ayo rek asup ka masjid naon kaluar ti masjid rek ngaji rek jeung pamajikan banget. Imam nun taraweh lila teuing imamna bari nungan imam naon udud batur amin min batur Allah Allahu akbar assalamualaikum amin nyaho mah kieu kitu ngabangus pantarikna imam ieu mah telatnya sia salat henteu oh imam ieu mah telatnya ini genah rangu ngomong teh nu seuri nu ngarumah sama seuri. Tah ieu pajengan anu sok biasa ngagosip taraweh kamari teh ieu tah jalma. Itu sadari eta ngarumah sama pasti seuri lamun teu amak. Banget ku kituna eta jalma da abdi mah lain rek disiksa abdi mah syukur nyeuneutkeun udud ini deui maneh rek asup ka surga banget geus dibejaan tadi teh ulah udud. Begitu rek asup ka surga di stop di mana keur nyakelan udud. Stop di ku malaikat mang teu maca naon tuh dina lawang pantos surga tingali atuh aya naon dilarang merokok geus dibejaan ulah ngarokok asup ka jero ulah der we makana ieu kabar buruk Pak kabar buruk pikeun urang salarea buat pecinta udud da geuninganan di surga mungkin teh teu bisa udud deui wayahna ududna sing puas gitu nya sing puas justru jalmi anu udud ya ajengan rata-rata udud tuh. Iya jalma anu optimis rek asup ka surga. Nah make kudu kitu nyahoeun di surga moal bisa udud deui. Bapak hajat makana tambahan deui udud ditarima. Urang optimis rek asup ka surga, Pak. Optimis. Bapak optimis? Pasti teu yakin rek asup ka surga, Pak? Yakin di surga aya udud deui teu? Cocok teu lamun ditambahan deui. Tah abdi ongko anu tolab ongko. Balikan deh mustamian pendengar setia mingonan atanapi pangtolaban sapertos kieu insyaallah urang bakal bahagia pas jam 12 balikan deh kunci kebahagiaan teh jumlahna sabaraha hiji halo mangga tuh mang jawab atuh kuliah ngadaang teh atuh ngajawab atuh imangan udud we ayo wing yang udud teu kuat ieu teh hiji naon pohoan penyakit urang dieu mah nya banget pajengan ang dirham itu ang deden nya di dieu mah saumur umur karek nyaho ngaranna deden urang mah dinar baheula urang jadi jalma bungar ngan kacek hanyakal begitu pertama tepang sareng abdi di hotel harita di mananya di itu anu yang dia pakai kopi ya anu di Cipanas waktu bintek bareng jadi ajengan tai selama saminggu kita ngabahas tai we hayo seputar bab tai dirinya mah jadi keluar teh jadi abdi teh tos lulus jeung anjeunna keluar jadi ajengan sanitasi bab pertaian jadi al ustad tai gitu nanti ulah jadi bahasa eta 2 poe eueuh kan 5 poe nya di hotel 2 poe eueuh ditinggalian teh
Muriang dari orang banyu resmi kena AC mending muriang. Allahu Akbar mang. Ulah kali deui pantesan teu dibere jabatan begitu tinggi kawas uing jadi presiden direktur. Abdi presiden direktur mah rapat ge di hotel wae, meureun muriang wae. Makana teu dibere. Ku pangeran teh geus cukup. Nungguan lauk we di dieu. Nya, nungguan lauk empangna kan badag. Terus nungguan santri bari mah santren bisnisna dina lauk meureunna. Tos kitu ge kurang dipalingkeun deui. Tenang wae, bola boga ilmuna ditambahan anak. Muriang dua poe muriangnya ka mana curang di efek teh. Aduh, cenah muriang ngerakeun nya. Teu ingat cek urang teh aya batur teh nu nanya ke ustaz cenah dekat sama itu. Wah, enggak tahu saya jauh. So, atuh udah kena AC urang muriang. Wah. Ini banget. Kade tah para santri tah jadi pun guru teh rada kirang sedep kana AC. Aneh ari sepuhna resep pangersa AA resep kana AC. Ari budakna muriangan. Ieu teh teu balik umur teh sabaraha teh. Balikan deui hiji aliman kudu jadi jalma ngarti carana pinter tidak cukup tapi kudu ngerti ari pinter ilmu pengetahuan ai ngarti mah hartosna keselarasan kehidupan urang sesuai sinareng tindak lampah bantuan atuh tindak lampah mah kudu didikte. Hiji kudu jadi jalma ngar anu kadua kudu jadi jalma muta alim naon penuntut ilmu agama keuna cek paribahasa kolot zaman baheula sok jang geura init ka pasantren geura init ngaji jig jang geura init ka itu ka sakola soal bisa jeung teu bisa mah eta mah urusan Allah nu penting mah urang mah geus ngaberangkatkeun eta budak kita dina soal pendidikan muta'alim lamun hese keneh jadi muta'alim anu katiluna naon mustami pendengar setia anu kaopatna muhibban terangkunan mah lilakene karek 2 siki geus sajam leuwih cukup sekian hapunten nu kasuhun nya mangnya ngamek aku ulah ngamek kawing ulah urang mah hape ngamek kembali di pentarokona kuing Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masumah wa la taj'al fina wala ma'ana saqiyan wala mahruman wala matruda Allahumma iftah lana abwabal jud wa iftah lana abwabal karam was-sawad waj'alna min ahli al-wafa bil barbut narotan layan bisai bi maqamil mahmud Allahumma tahhir qulubana Allahumma zakki yang besar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.